Orang diem mah sarantuy. Aisyah kemana? Belum disuruh teuing. Iya, kayak gitu. Ini tinggal di dia. Ayo tuh. Mana di mana? Naik sepeda rusuhan. Iya, balik di masjid. Balik di masjid. Bisa sarung gitu. Goblok di bangsat. Bangsat, ayo balik ibadah. Ibadah. Alhamdulillah atunya geus eling enak atunya. Alhamdulillah syukur urang mah acan. Ayeuna keur menuju ke jalan yang benar. Proses Gitunya. Ada ulah ke kiri jalan sesat orang. Ke mana tuh? Adieu we. Kata ke kanan. Udah goblok ngomong teh. Juga tuh lain hayang modal. Nya, nya. Yuk, hati nya. Ya siap. Sepeda habis. Kamana mak? Tadi ningali teu anu budak di sasarung eta teh tos ngabangsat sepeda emak ti ditu keneh ka dieu leumpang. Nya capek geus skincare-an kieu geus glowing. Tadi ninggal, tadi teh ngobrol heula jeung Abi mak. Nah lempang newakeun atuh. Data apa da bebejan amat di masjid? Nya ti masjid sareng emari pas emarek uih sepeda teh aya. Goblok budak. Ngakuna di masjid beres ibadah efek teh ngabangsat. Naon? Sepeda. Nya eta sepeda emak ti ditu ka dieu leumpang teh geus panas kieu, geus geulis geus skincare-an kieu praku we papanasan. Kacau. Orang diem mah rajin, suka bersihan lingkungan dan sekitarnya. Lukuribal. Kenaon maneh? Ya, keur marsihan solokan ieu baruntah jeung mangpat ke kolomeran. Alus rajin daekan. Sak. Erek sakalian dibersihan sak. Geus naon ari maneh? Beungeut tah. Merada bersih, samet mah. Orang diem mah Silih tulungan. Soalnya anggus tuh urang balik ka. Heuh curang ge ieu can nyangu ieu pamajikan bisi ngadat euy. Balik gawe. Heuh nya. Dah. Senang mana? Pantong itu kebuka. Ya, rajin di urang. Imam mana ya? Naon Tempat radio. Oh, siap banyak. Non ya. Ya, siap. Ayo. Ya, sok. Bangun. Ya, sami-sami. nu gablak imah tolong. Tadi udah dibikeun nya kok bangsat aing teh Orang diem mah suka berbagi. Yang ih, sok mandi tara. Nah, sok atuh. Eta ceuli daki hungkul, ieu higru make sikat kawat atuh. Bersih me ganteng. Pakai sikat kuda yang mah. Sama sikat Era kawat. itu teh era. Sok mau apel abi. Punten, Mangga. dia bade ditamut si tetehna wios. Oh, nya wios. Bade kawanangan. Oh, nya. Sok kanteng Nya, punten, Nya, mangga. Orang diem mah Rama. Punten. mangga Punten. mangga Punten. mangga Siap goblok, eta pamajikan aing. Orang diem mah Daekan. Jang, pamesekeun tara si Rama. Buru. Kela tuh mah kagok keur main atuh mending ngaganggu wae lah. Saha deui nelpon. Naon saya?
jemput. OTW. Orang dia mah Palinter. Jam dulu itu bro. Ayah gitu. Dia mah tuh. Iya. Kurang butuh euy. Itu kenaon? Biasa we kurang butuh. Aya bu, Iya, sabaraha. bayo ini. Gocap. Aduh, goceng. Bayar kalau dulu mata. Nunya. Nya siap. Oke, di bayarnya. Siap. Nah, keburu. Alah, mau popor euy. Telepon mau si Ciwon. Rujit ih loba kutuan. Gak bae nggak sok kurang mah sama kutuan yang mana karap. Ayo sok Bau disemuting. ih. Sok disemuting. Semuting naon? Dicatok. Tuh ieu kutuna sok gerak pecahkan lah boku sia. Goblok. Iya. Gegabah. Tuh, Kakak, telepon. kade selingkuh nelpon. Ngaco tempat tuh. Tuh babaturan orang. Ah selingkuh meureun. Asli. Halo? Di mana? Keur di mama? Bantuan laurang kedeung pangyetepkeun motor euy. Duh, rana keur tegarna awak. Oh, atuh bae lah atuh keur tengareunah awak mah. orang dia mah patuh terhadap peraturan. Kemana maneh? Ya ka dieu. Rek naon? Derek bikin ieu. Tomicun sampah didinya kan geus kamari di bejaan ku Pak RT, jangan buang sampah di tempat ini. Maneh teh. Ya urang mah rek bikin sampah. Terus micin naon? Bikin mantan.